Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana bae ayana, alhamdulillah. Kalayan kudrat ilahi Robbi qadar tinu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangukeun deui. Sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda nyaeta urang nuluykeun hanca carita anu katunda dina judulning carita awewe kajajaden anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran kang tele kasapih kuwanci dina mangsa medarkeun kayaan alam pabeberang nyatana di lembur Cibubuay khususna ka kulawargana Mbah Ijon anu mana incuna nyatana Nyi Asmi harita teh perlaya alatan dipacok oray eta hanca teh sumangga mitra ame teu nyangkolong kana waktos urang puseurkeun di perhatian urang kana ieu carita. Aya naon ieu teh make jeung ngagimbung di imah Abah? Menisok mata kreuwasna aya naon ieu teh Ambu? Ceuk Mbah Ijon ngajanteng nangtung panonna rarat reret kanu sakur araya di dinya. Abah, syukur geus datang puguh oge incu urang Abah. Walon Ambu uneh bari nyusutan cimata. Anu bener ngajawab teh Ambu, tong bari leweh geura ngarah ka hareuti. Nya kunaon atuh incu urang teh? Abah, incu urang Nyi Asmi maot. Naon Ambu? Maot? Maot teh maot kumaha? Montong heureuy ari taun teh naha teh nyaho lamun Abah teh capek kakara balik ti kebon? Ih, ari si Abah naha saha anu heureuy tuh tempo Abah cing sidik atuh. Itu anu ngagoler teh incu urang Nyi Asmi. Ceuk Ambu uneh bari nunjuk kana layon incuna nu geus dirurub ku samping. Mbah Ijon ngareret, breh katempo di tengah imah aya anu ngajepat. Teu talangke srog Mbah Ijon ngadeuketan kana layon Nyi Asmi sarta rurubna oge harita dibukakeun. Barang breh teu salah tetela geuning incuna Nyi Sarah anu pangais bungsu. Asmi anyaking incu Abah? Kunaon hidup teh kunaon? Ceuk Mbah Ijon bari ngaguyah-guyah incuna. Ret kana beungeutna katempo geuneuk bibirna geunteul. Keur sajongjongan. Mbah Ijon olohok bakat ku heran jeung reuwas. Da puguh kacida teu ngareti. Ceuk pikirna naha naon atuh anu geus tumiba ka incuna sarta naon anu jadi cukang lantaran maotna. Astagfirullahaladzim, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asmi anyaking incu Abah duduh teuing nyahi. Nah aku naon hidup teh make jeung bisa kieu. Mbah Ijon istighfar terus ngusap beungeut. Teu karasa cipanon murubut maseuhan pipi. Hate sedih jeung nalangsa teu kuat nempo kayaan incuna nu matak pikawatireun. Sok sanajan Mbah Ijon ijid ka sarkum anu jadi bapana. Tapi da ka incuna mah nyaah. Kunaon uneh budak teh make jeung bisa kieu. Nah teu pupuguh make maot sagala nah kumaha mimitina ieu teh. Apan budak teh sakitu sehatna teu riut-riut acan. Cing sok caritakeun naon anu geus tumiba. Mbah Ijon tumanya bari ngareret ka bojona nu keur diuk tunjangeun layon. Ditanya kitu ku salakina pok Ambu uneh ngawalon. Abah puguh oge kieu mimitina teh.
Barabat ambu uneh nyaritakeun anu cikeneh kajadian. Sakabehna diteteg eueuh anu kaliwat sarta eueuh anu disumput-sumput. Di Bandungan kubah ijon jeung sakur anu araya di dinya lantaran sararea oge loba anu can nyaho kana mimitina. Tah kitu kajadian teh Abah. Budak teh dipacok oray. Si ambu nutup sakabeh caritana, bari terus cerik inghak-inghakan. Aduh, jadi budak teh dipacok orainya. Nya kitu tuh orayna oge ayeuna keur ditareangan ku Jang Oding jeung barudak anu sejena. Boga-boga cing kapanggih oray teh. Lamun beunang kancang paehan Abah lantaran bisi macok deui kanu sejen. Dasar orai kurang ajar. Lamun kapanggih di pojaran sia ku aing. Ceuk Bah Ijon bari ngepeulkeun peureup kuntu kekerot beungeut beureum lir beusi atah meunang meuleum. Jung nangtung terus rek ngaleos maksudna mah rek miluniangan oray anu geus mateni incuna. Tapi gancang dicarek ku bojona. Abah rek ka mana? Geus cicing di dieu tong kala indit-inditan. Abah marek indit ambu. Hayang milu ngepung oray anu geus macok ka incu Abah. Ku aing moal burung teu dicaca geura. Abah geus teu kudu pipiluan ngepung Abah mah. Keun bae oray mah cenah ditareangan ku barudak ora anu jarag-jag. Mending oge uruskeun ieu layon budak ulah diantep bae nah rek dikumaha ieu teh. Apan kudu gancang di Pulasara meungpeung beurang keneh. Dah, teu bisa kitu ambu. Abah mah kekeh hayang miluniangan oray. Syarat bakal pada syarat lamun teu bisa mojadan eta oray kuleungeun Abah sorangan. Nyeri hate ambu, nyeri hate. Soal ngurus layon keun wae aya palebe jeung anu sejena. Abah mah serahkeun sagala rupanya. Tembal Bah Ijon bari terus ngaleos muruk kaluar teu madire kana nanaon. Sakur anu ngariung di dinya ukur maralong eueuh anu bisa nyarek. Bareng jeung kitu torojol maanah jeung Titin daratang. Lantaran geus meunang beja ti Nyi Oneng pamajikan Oding lamun anakna sarkum maot. Nya atuh barang jol oge duanana terus careurik bakat ku sedih. Komo barang geus nempok kana kayaan layon incuna anu sarupa kitu mah. Atena beukina langsa nyeri peurih karasana. Satuluyna maanah jeung Titi nepungan Nyi Sarah anu kaparengan geus sadar. Sareta terus ceurik teu eureun. Harita maanah teu weleh ngabeberaha hatena sareta dibere pepeling sangkan Nyi Sarah sabar jeung tawakal. Dina narima sakabeh cocoba anu ayeuna keur karandapan ku dirina. Saterusna layon anak Nyi Sarah teh diurus sakumaha mistina itu jeung ieuna diurus. Ku palebe jeung Pak RT sarta dibantuan ku nu sejena. Jag urang tinggalkeun heula kayaan di imah Bah Ijon. Ayeuna urang kocapkeun heula Oding sabatur-batur. Anu keribut nareangan oray sakabehna katempo sarumanget pisan. Da puguh hayang geura bisa manggihan ampir sakabeh tempat anu barala jeung harieu mah geus ditarempoan teu srikna diasrak eueuh anu kaliwat. Tapi si oray teh acan kapanggih sigana mah geus jauh ngaleorna. Geus kitu bras ka kebon anu aya di landeuheun imah Bah Ijon. Sararea boga sangkaan lamun oray teh geus pasti ngaleorna ka pelebah dinya. Jangan euy cing api ku oray teh kudu nepi ka kapanggih. Lantaran lamun henteu bisi matak bahaya. Kumaha lamun seungke macok kanu sejen. Geus tangtu bakal nambahan korban. Lantaran jelas eta teh oray mati. Ceuk Oding bari teu eureun ngeprak-ngeprakeun gantar kanu bala. Nya tangtu orayna kudu beunang. Tapi ngaleorna ka mana nya? Da geuningan sakitu ti tadi geus dikotek tak oge teu kapanggih. Tembal Ojay bari terus tunga-tengoneangan oray. Sigana orayna nyumput euy. Tapi da moal salah hari lumpatna mah pasti ka dieu. Kade urang kudu hati-hati jeung waspada. Bisi ngabongohan. Bareng jeung kitu korosak kadeng aya sora ngorosak. Sararea curing hak terus marelong ka palebah datangna sora. Tah sora naon euy?
Jeung deui tuh tempo loba pepelakan anu aroyag. Buah-buah eta oray anu keur diteangan ku urang. Ayo urang deketan sarta siapkeun pakarang. Ceuk Oding terus ngadeukeutan leumpangna ka keteyepan lalaunan pisan. Kang Oding, tuh tempo rungkun saliara oyag-oyagan. Buah-buah lompat kadinya urai teh. Sok geura sidikeun. Kitu ceuk saurang jajakan nu ngaran Uyeh. Bari nunjuk ka pelebah rungkun saliara anu katempo pating aroyag kawas anu kadupak kudu ngaliwat. Nya bener, ayo urang deketan euy. Tapi omat urang kabeh kudu hati-hati. Ulah sologoto bisi cilaka. Tembal Oding bari terus ngadeukeutan ka pelebah rungkun saliara. Ari baturna anu sejen, naruturkeun ti tukang. Sanggeus nepi sararea reg areureun, terus marelong ka handapeun rungkun. Breh sidik pisan di dinya katempo aya oray hideung lestreng. Gedena sarua jeung pigeulang leungeun kolot. Tapi huluna mah teu kaciri da puguh nyusup kanu bala. Ningali kitu sararea waspada lantaran sieun dipacok. Wah, ieu oray teh kapanggih barudak. Kitu ceuk Oding bungah lantaran oray teh kapanggih. Tong diantep Kang. Sok kadinya gebuk sing tarik kana pejet. Ceuk si Ojay sarta teu asa-asa. Hiuk ngayunkeun gantar satarikna dipake ngegebug awak oray. Hiuk bek. Gantar kena pisan kana awakna. Buringkal eta oray ngaburingkal sigana mah nyerieun. Tapi terus ngagulusur ka lebak ngajauhan. Awakna nu panjang luar leor kanu barala beras kategalan paranti ngangon domba. Udang euy, udang tong cenah kabur. Paehan sakalian tuman. Kitu ceuk si Uyeh ngagorobok sangkan ngudag oray. Bari tuluy ti tuturubun lumpat pangheulana dituturkeun ku si Ojay. Kepung euy, kepung. Ceuk Oding bari manehna oge lumpat. Ngadenge kitu burudul atuh anu sejeuna oge nuturkeun. Ari sakadang oray terus ngagulusur ngajauhan anu ngudag. Tapi oroka aya jelema anu ngudag geus nepi ka dinya. Samalah Bah Ijon oge harita geus aya sarta terus milu ngepung bari gogorobokan. Barudak, tong diantep eta oray teh sok kancang gebuk ka dinya. Ceuk Bah Ijon bari ngalugas bedog. Ari sakadang oray sadar manehna ayeuna geus dikepung. Reg eureun huluna ceuleugeuh kawas anu rek macok. Sabot keur kitu harita Oding ngayunkeun gantar kana hulu oray. Hiu! Jebron! Nenggel pisan puguh oray ngagurubug awakna buburingkalan huluna ceuleugeuh matana bolotot. Letahna anu nyagak lel-lelan. Samalah teu diantep geus kitu mah hiu! Jebron! Jebron! Pada nenggelan ku sararea. Popongkol, gantar, halu pating kalayang kan awak oray. Sakadang oray terus buburingkalan luar leorek lumpat. Bareng jeung kitu heuk bek. Dibabu ku gantar si Uyeh. Satuluyna si oray harita pada ngagebugan menibuk-bek tapi aya anu matakeran. Sakitu pada ngagerbugan oge awak oray teh beut kawas anu liat. Samalah kalah ngampulir ibarat ngagebug karet. Saeutik oge teu kerel-kerel. Ningali kitu sakur anu nyaksian ngarasa kaget. Lantaran sakitu terus-terusan diperek-pek si kadang oray teh teu paeh. Tapi kalah terus buburingkalan buntutna bubat babit huluna ceuleugeuh letahna ngelel. Keur kitu srog Bah Ijon maju teu asa-asa hiuk ngahambatkeun bedogna rek dipake ngadek oray. Hiuk bek. Kena pisan kana beuteungna. Buringkal oray teh buburingkalan. Sedengkeun anu ngepung ngaburiak mundur rada ngajauhan. Nah, abah oray teh teu paeh. Keuna tawah henteu ngadek teh Bah. Nah, geuning kalah buburingkalan. Pantesna mah geus paeh eta oray teh. Ceuk si Ojay ngarasa heran. Da puguh oray anu dikadek teh beut teu kerel-kerel acan. Ya keuna tuapan kacengali ku sararea oge bedog abah teh nenggal pisan kana beuteungna. Saya bacik itu bedog abah teh seukeut. Apan tadi oge dipake nuar awi ukur sakari nyabat. Tapi naha beut kieu. Piraku bedog seukeut teu teurak. Sigana mintul meureun abah. Piraku jang Oding. Make jeung mintul apan meunang asah ieu bedog teh. Beut mata keran aya oray awakna kawas anu liat.
Tembal Bah Ijon bari melong ka sakadang oray anu keur buburingkalan. Kade barudak tong lalaura euy, bisi lain oray samanea. Lantaran piraku lamun oray biasa mah teu paeh, padahal geus pada ngagerbugan pan bieu teh ku sararea. Buah-buah oray siluman ieu mah. Ceuk Oding bari jeung taki-taki, tapi ayeuna mah teu wani lalaura. Maka jeung oray siluman. Sok aya-aya wae Kang Oding mah. Paling oge kuat meureun eta mah orayna. Cing urang cobaan tinggang ku batu hayang nyaho paeh atawa moal. Piraku teu pajet mah. Karawek jeung uyeh kana batu sagede sirah anu kaparengan teu jauh ti dinya. Beleuwer batu dibaledogkeun kana awak oray. Hiu, gebro. Batu kena kana hulu oray. Buringkal awak oray buburingkalan. Ari huluna katindihan ku batu teu bisa leupas. Ningali kitu ampir sararea narurutan. Terus gupgap nyarokotan batu anu kabeneran loba di dinya jadi teu matak hese neangan. Hiuk, beleuwer. Hiuk, beleuwer. Si oray teh pada maledogan, awakna terus buburingkalan. Tapi akhirna mah cicing teu walakaya. Sakadang oray geus teu bisa ngejat samalah ayeuna mah teu katingali lantaran awakna katuruban ku batu anu geus numpuk. Barang nempok itu sakabehna reg areureun kadenge napas senang ngaharegak. Hahaha, tah pae sigan ayeuna mah oray teh. Ceuk si Odoy bari seuri bunga. Sabab ceuk pikirna si oray geus pasti pae. Nya bener Jang Odoy. Kawasna moda dayeunya mah. Puas ya geuningan teu sabaraha kakuatan sia teh oray. Tembal Bah Ijon bari ngasupkeun bedog kana warangkana. Nah yakin kitu lamun oray teh geus paeh? Tanya si Ojay bari melong kana tumpukan batu. Ya urang tingali we atuh ari masih kene cangcaya mah. Sok kadinya kuerkeun batuna Jang Ojay. Kawasna oray teh geus tinggal bangkena. Ceuk Oding bari ngusap kesang anu renung dina tarangna. Nya heuglah urang kuerkeun ku gantar. Lantaran uing mah panasaran. Lamun teu ningali heula bangkena. Heueuh bisi can paeh, jawab si Ojay bari nguerkeun batu ku gantar. Sabab hayang ningali bangkena malah si Uyeh jeung si Odoy oge nurutan. Sedengkeun anu sejena mah ukurna rempokeun. Teu sakumaha lila. Batu anu ngaruang awak oray teh geus disingkirkeun. Tapi sararea meuni colohok bengong ngembang kadu. Lantaran oray teh eueuh sarta teu katingali bangkena. Nya keur sajongjongan mah taya anu cacarita. Sakabehna pating haruleng kitu deui Bah Ijon jempe bari molohok. Beuh nah geuning eueuh bangka oray teh. Ceuk Oding sanggeus sawatara waktu bari mencrong kana urut oray. Samalah tuluy gigisik da pugu asa teu percaya kana tetempoana. Nya Kang. Nah beut eueuh nya. Nah terus kamana oray teh? Apaan sih dik pieu teh karuang ku batu anu sakitu lobana? Ceuk si Ojay bari tuluy kurah koreh neangan bangke oray. Wah, bener-bener eta mah lain oray samanea. Damanya beut eueuh. Apan jelas tadi teh ku sararea oge katempo. Lamun si oray teh karuang ku batu. Sarta lamun manehna kaluar pasti katingali ngaleorna. Da panjang atuh oray teh tapi nah beut eueuh. Ceuk Jang Uyeh bari gogodeg da puguh ngarasa heran. Nya, buah-buah bener oray siluman euy. Da geuning bisa ngaleungit. Ceuk Oding hatena jadi rada deg-degan. Samalah bulu pundukna oge ngadadak pating puringkak sarta boga sangkaan. Lamun eta oray teh lain oray biasa. Kitu deui baturna sarua boga sangkaan kitu. Sakur anu araya ngarasa sieun jeung keung. Keur kitu pok Bah Ijon ngomong bari melong ka Oding. Wah, maknya Jang Oding make jong ngalungit sagala oray teh. Abah mah asa teu percaya lantaran teu asup akal. Kawasna mah tadi basa keur pada nimbulan ku batu. Sarata teu kaciri ku urang. Jadi ulah waka nyangka kanu lain-lain. Komo nyangka ka siluman mah.
Wah, sapira aku make teu katingali ngaleorna Abah. Apan urai teh panjang jeung gede. Pamohalan lamun eta orai ngaleor teu kaciri. Apan urang teh lobaan piraku taya saurang oge anu nempo. Tapi buktinya apaan eueuh. Lamun kitu nyaha ka mana eta urai teh. Piraku beut ngaleungit teu pupuguh. Apaan sidik tadi teh pada narimbulan ku sadarea. Samalah ceuk syariat mah geus pasti sakajang orai teh awakna moal cepejet. Atuh da sakitu lobaannya batu teh. Tapi mata heran ada orai teh eueuh. Nya terus ka mana atunya? Nya duka teuing atuh Bah. Kuring oge teu nyaho ka mana ngilesna. Ngan anu jelas mah eta orai teh eueuh, itu buktina mah. Tembal Oding bari melong ka Bah Ijon. Anu katempo paromana bangun hanjelo. Da puguh teu bisa ningali bangke orai anu geus mateni incuna. Bet aya-aya deui we pikiran teh. Tapi geus ayeuna mah mending hayu urang badalik deui da geus kieu buktina. Si sakajang orai geuning teu kapanggih. Jeung di masih keneh aya pagawean anu kudu dijalankeun ku urang. Nepi ka poho Abah teh apan sidik keur kapapatenan. Anu tangtuna boga kawajiban pikeun nguruskeun layon incu Abah. Mitra kaum dangu. Bah Ijon akhirna mah ngajak balik sarta inget deui ka incuna anu layona pasti kudu gancang di pulasara sakumaha mistina. Nya geus kitu mah bring arindit ninggalkeun eta tempat bari mawa kaheran. Teu kacatur di jalana. Sararea geus nepi ka imah Bah Ijon anu harita ngagimbung loba jalma. Soal urusan layona Nyi Asmi sagala rupana geus rengse ngan tinggal nungguan anggeusna. Ngan tinggal nungguan anggeusna anu ngarali kuburan di astana. Nya sadatangna kadinya. Bah Ijon kebat asup ka jero manggihan palebe jeung Pak RT. Gek diuk ngariung. Ari Oding jeung baturna mah dariuk di luar bari recok ngaromong nyaritakeun lalakon ngepung orai sarta dibarandungan kunu sejena. Kasugri kaum dangu, kira-kira wanci bada asar. Aya saurang lalaki anu datang haja ngabejaan lamun kuburan geus sayagi. Nya geus kitu teu talangke harita keneh layon anak Nyi Sarah disolatkeun. Satuluyna dijarajabkeun ka astana. Satuluyna dikurebkeun sakumaha ilaharna nurutkeun kabiasaan di lembur eta. Nyi Sarah harita teu eureun ceurik keras inget ka anakna anu geus tilar dunia. Samalah terus inget ka Sarkum anu teu puguh di mana ayana. Ngan untung masih kabeberah ku anakna anu tinggal dua deui. Jang Panji jeung Nyi Sari anu ti tadi teu daek jauh ti indungna. Kaayaan alam geus maju kaburit. Reangna sora tongeret beut kawas matak nyeredet kana hate. Nya kitu deui sora manuk anu raricit beut kawas pating jararit nambahan kapeurih ati pikeun Nyi Sarah anu keur tunggara. Angin leutik ngahiliwir ngoyak gendang daunan katempo pating arulang siga anu keur ngagupayan. Dina kaayaan kitu anu ngurebkeun layon geus rengse. Satuluyna mah terus baralik ka imahna sewang-sewangan. Kajadian maotna Nyi Asmi anakna Nyi Sarah dina poe harita waktuna teh sapoe rejeung jeung kajadian Sarkum basa ngalalauk emas tea di balongna si Aki anu aya di tengah leuweung luang libung. Kasugri kaum dangu gancangna carita. Heuleut 13 poe ti basa kajadian maotna Nyi Asmi. Harita teh kira wanci bada Isa.
Rentang-rentang di sisi lembur aya seorang lalaki anu datang anu tayalian ti Sarkum anu ayeuna geus anjog ka lembur. Sajroning bari lempang, panon Sarkum teu weleh bari rarat-reret nitenan kayaan di lemburna anu memang taya robahna angger bae siga ti heula. Teu sakumaha lila, Sarkum geus asup ka jero lembur kebat ngajugjug ka imah si Ojay anu ditempatan kuma Anah jeung Titin. Teu kacatur di jalana, teu lila oge geus nepi, terus ngajanteng di pakarangan. Panona melong ka jero imah anu katingali caang ku lampu cempor. Nah mate masih kene aya di imah ieu atawa henteu nya? Kumaha lamun eueuh atawa geus pindah ka tempat anu sejen? Jeung deui nah emak jeung Titin carageur kitu? Kumaha ayeuna kaayaanna? Ceuk Sarkum gegerendengan ngomong sorangan. Panon melong kana Panto hatena geus teu sabar hayang geura panggih jeung indungna. Tapi barang rek ngadeuketan kana Panto. Kadinya aya anu datang bari nanggeuy piring anu tayalian ti si Ojay anu rek manggihan Ma Anah jeung Titin rek nganterkeun goreng ulen. Tapi nya barang nempok anu keur ngajanteng si Ojay langsung tumanya bari mureleng. "Saeta?" tanya si Ojay bari melong kanu keur ngajanteng. Da puguh harita teh teu pati sidik kana rupana. Lantaran kayaan di buruan imah ngan ukur remeng-remeng. Jadi ngan katingali belegedegna hungkul. Beda deui jeung Sarkum kakara ngadenge sorana oge geus apal. Sareta moal nyalahan lamun eta teh sora si Ojay. Puguh bae Sarkum bungah. "Ieu mah Akang. Ari eta saha jang Ojay lain?" Ceuk Sarkum nembalan bari malik nanya. Sanajan apal oge tapi hayang yakin pisan. "Nya bener ieu mah wing. Si Ojay teh anu sok resep ngojay di leuwih. Tapi ari anjeun saha? Jeung keur naon ngajanteng di dinya?" "Jang Ojay, ieu mah Kang Sarkum piraku poho. Kumaha ari emak jeung Titin masih kene aya di dieu?" tanya Sarkum bari melong ka si Ojay. "Saha? Dedengean teh Sarkum? Nah Kang Sarkum anak nama Anah teh kitu anu geus lila eueuh bejana?" Jawab si Ojay kaget ngadenge kitu teh. Panona mencerong ka Sarkum hatena rada deg-degan aya rasa keueung. Da puguh ceuk batur mah aya anu nyebutkeun. Lamun Sarkum geus maot nelasan pati. Jadi sok sieun anu datang teh ririwana. "Nya bener ieu Akang Sarkum. Piraku ujang poho deui." Keke heula rada kaget puguwing teh. Ari Kang Sarkum teh hirup kene atawa geus maot? Cing jawab anu bener. Tanya si Ojay lantaran hayang yakin. Lamun eta teh bener Sarkum sarta lain ririwana. "Mbok naha meuni kuteung teuingun jang make nanya kitu sagala. Nya atuh Akang teh hirup keneh matak balik deui oge. Jeung deui can ngarasaan maot. Piraku ujang teu percaya. Pedah eta cenah lila Akang eueuh di lembur. Tapi apaan lain ngadung harti maot. Da buktina mah buleger keneh Akang teh." Oh jadi benernya anjeun teh Kang Sarkum. "Bener ieu Akang. Geus teu kudu cangcaya jang. Sarta Akang mah lain diriwa." Mitra. Cag heula ieu carita urang tunda heula. Insya Allah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun mitra kana naon rupi peratosan wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.